naon dia. Apa meneh naon? Tuh, tadi tuh yang cair deui. Yang teh deui ya, hayang kalah keong. Laki om. Oh, gimana yo? Antri Hayu. raya batura orang kira sorangan. Tela. Kira-kira ingat masa muda. Bos, itu siapa? Ayo. Mana naon? Apa? Coba. Siapa? Wah, Kemana tuh? Oh, sebutan kena tep. sebentar. Beduk siapa? Oh no. Ngali bang, balik kan nih bang. Nah, keong mana? Keong. Keong yang naon? Yang para vanila. Yang itu apa? Rok sasep dulu. Para vanila. Mana mah ngalah keong tapi itu mah wadah kumaha. Karek-karek ini berangkat ya Allah. Pak izin abah bieu di jalan, abah teh naon urutan belum manganan ka ditu kusuk. Oh, abah teh teringat masa ngora. Masa ngora. Seru atuh bah. Pan baheula lama abah kieu-kieu ge jago tukang nyacar gawir. Nah jadi kalau nyacar gawir Teh. Oh, bukan gawir. pertama inget dulu teh yang menurut abahnya Ngalah keong daripada lilo Kade ngalah keong. ulah jalan parena anu di alam mah keongna Tah eta abah. Ya. Nomor siapa? beli mula Oh, salamet. Salamet. Sah. tengah cowok Siap, minum aja apa? Ayo. Aduh, capek euy. Kebon teh. Istirahat lah. Sep. 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 Kemana nih budak teh? Kayak minum ya teh. Curiga yang dibawa kasih kabayan kayak mana dia teh. Aing teang ayeuna ah. Sep cicing gitu ah jangan tempatnya naon tangkal mah sedang gantung we jiga kalong nyerande mah mantap sare pokoknya mah gitu hirup kieu wae dulur beunghar amang beunghar kana nyakalna buntut kasirna panjang nepi ka gunung itu tuh gantung kudu rubah nasib teh tapi dak udah si iteng rubah oge sare ah Gak mana di dia ya Maya? Kabayan! Keluar sih ya! Mana bedok tadi? Oh no! Kabayan! Oh no! Kemana ya? Wah curiga ke kebun dia nanti. Susul gua aing ke kebun aing. Aduh, sawah aing mah ya we ngurus ku sorangan mari itu.
Anjir si kawayan itu keur naon we? Molor di luar gitu tiga tenyom anjir. Ya Allah baiklah mau ikut campur aja antep ya. Tadi euy. Oh no. Aku bodoh aja. Kurang we dibersihan sorangan lah. Uang ngeluarkeun duit meureunna. Berapa doang? Ampun. Wah, kenapa? Ka mana itu mecikan emosi gitu? Nenek yang sih si kabayan. Ka mana teh jelema? Tadi mah urang teh ningali teh di ditu tuh. Di mana? Siga tenyom ku bulantungannya gitu. Hah? Tenyom teh naon? Oh, atuh itu. Tadi urang geus sabenerna mah. Tuh di belah ditu tadi namanya. Erek teh. Bae urang sorangan ka itu. Kenaon di itu cenah? Keur eta tadi keur gugulantungan tadi mah. Urang ayo pulang teh, da urang ge aya kakeuheul saya teh di ditanggung ngabersihan ieu. Itu buru budak ini anjir. Oh, saya teh mah. Udah bawa ulin wae di. Aduh ampun. Nam Bang Teang. Tuh, kali, Pak. Pak. Tuh, bantu. Oh. Pen. Buruan. Enggak bantu. Buruan yuk. Buruan. Coba, Mang. Susul, Mang. Buruan, gede, Mang. Orang sama. Buruan aja. Turun. Bro. Mana mah? Cuma set sih ya ih bro. Entah itu orang ngaladogan deui. Bang ngaladogan. Atuh dawagan. Tuh itu si Mang Aput cenah rek ngaladogan. Ka urang ge ngolo dah. Ayo lah. Ayo cenah si kabayan, nanti mau biar teh. Yuk. Ayo bro. Kadia. Bener. Astagfirullah sia otak ih. Rek dibere dawagan cenah. Dawagan. Geus aya di ditu tuh dawagan cap bogem nam. Ya. Sama meh ngadaogan manek wae dititah langau. Tinggal itu elok tuh. Tuh, tinggal itu. Tinggal. Tahu nyata. Geus teh teu garerut. Ayo bro lanjutkan ah. Mana si kabayan? Lah, Itu tuh. Ayo bro gelot deui. kemana kan anak kurang ha? Ayo naon sih Mang? Kurang dendam sama teh anjing. Ayo Bang, teueur Bang. Ayo Bang, orang jaman aja. Kemana kan anak kurang ha? Ayo Bang, terus Bang. Gua mah sayang di Masuk. Bang, terus Bang. Siksa Bang. Kemana kan anak kurang ha? Kamu mau wae anak kurang lah. Yo, bijak aja. Terus Bang, Ha? Teka mah tau anjing si Asep. Kan tinggal sorangan meureun teh ka bersare. Oh, aing neneangan lieur aing tadi geus baik di kebon aing. Atuh kudu teh aing mah naon parear ngomong. Ayo terus. Aing neneangan tadi eueuh wae ah. Udah aing mah teh si Asep. Kat. Sap. Pokoknya dulu. Udah aing mah tau jeung ulin si Asep. Apa sorangan? Tanya ke anak mana ya, udah bisa aku tuh. Ayo banget tapi enggak, kanan balik ah. Bos, sekarang dulu. Cari gas ke bawah aja. Ayo ngatur naon dicewak pun.
naon Pak, asep baulin tuh jeung panganan ka tuh ngalakeo. Yang mana eueuh apun. Kut ngomong mun ek di ini tante, bapak lieur tadi neneangan. Pan bapana eueuh harus ngomong kumaha. Bapak mana mah bapaknya nyari kana kasih kabayan. Mau ajak sparring dia. Lain geniknya jarang-jarang aing menang hiburan oleh kieu teh. Emang anak eta kunaon? Euy si Apun, mana dia kabayan? Oh, gua mah bisa. Mana masih Apun ah. Doi. Masa urang balik deh. Balik ah. Balik penonton tinggal si Apun dulu. Di samping saya. Hei, bapak mana? Bapak mana cenah? Abaikan nih bapak mana? Apa tetep ah? Tuna dia. Oh kan ya bae antar bapak mana? Aya hiburan mah dia kitu nya aing. Aing hanyakal geuning salah paham urang teh euy. Heueuh nya emosi teh geuning mata buyar geuning mata jadi ngasalahkeun ka sasaha ah ke di urang moal ka emosian ah. Pasti bakal tatanya heula ah. Dasar.